Seperti biasa tepang deui sareng simkuring ujang combro. Dinu danget ieu simkuring bade neraskeun deui dongeng anu kamari. Mung aya nama caritana ngeunaan si Buris ucing piaraan si Emot dipiceun. Duka kusata dipiceunna teh. Dinu caritana ieu nama temana eta. Mangga atuh kapamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Legok Kiara bagian kaopat. Henteu nyangka Emot oge sanggeus gelut jeung si Sadun teh. Geuningan aya buntutna, menang sababaraha poe mah Emot teh ngarasa tenang, komo sanggeus bapana nepungan ka kolot si Sadun. Menta dihampura, Emot dititah sasalaman jeung si Sadun, silih hampura oge. Aya nama si Buris tarang ngidar jauh, sok aya bae di imah, kawas nu beunang dicarik kucing teh. Ulin ukur samet buruan teu wani kaluar tina pager. Komo sanggeus kumang Apin dipangnyeunkeun kandangna. Paranti sarejeng bareng daharna. Lantaran cek bapana henteu pantes lamun Emot terus-terusan sarejeng kucing. Pampang nama bisi si Buris miceun kokotor dina kasur manehna. Tapi hiji peuting Emot digorowan ku bapana. Emot teh tara-tara disasari bet digorowan. Bade aya pikeun saon naon, Pak? Pok bari diuk gigireun Mang Apin. Bapak rek nanya, sakali deui ye. Si Buris teh ucing pamanggih di mana? Cek bapana bari ngenyot padudan. Emot ngahuleng. Nah, bapana bet nanya kitu. Padahal apan unggut ucing teh geus aya mingguna. Nah, kakara nanyakeun ayeuna. Ditanya kitu, Emot siga nu bingung. Mending jujur atawa ngabohong deui. Saurna mah ti sawah, Pak. Mang Apin hideng mang jawabkeun. Jempe heula Apin, Bapak lain nanya ka maneh. Pak Emot siga nu ambek. Sok jawab, gimana menang ucing teh? Emot beuki tungkul, bingung mending ngajawab kumaha. Tungtung nama Emot boga kacing dekan. Kudu ngajawab jujur, sabab lamun ngabohong bapana bakal beuki amek. Ongko hatena henteu merean deui lamun ngabohong ka kolot teh. Ti Legok Kiara, Pak. Tokna bari ngadeg-deg kacipta bapana bakal terus nyarekan. Indungna ka tembong ngarenjag. Kitu deui Mang Apin. Alus. Artina Emot teh geus henteu nurut ka kolot. Padahal apan ti memehna oge. Ku emak dicaram ulah ulin kadinya. Bapana mun cereng. Da diajakan si Sadun. Nya ulah digugu budak kitu mah lain picontoeun. Teu ngadenge omongan emak, Emot mah indungna milu ngagelendeng. Emot beuki tungkul sajeroning kitu hatena ngagremet amek ka si Sadun. Cek pikirna pasti si Sadun anu ngadoni ka kolotna teh. Sabab ngan si Sadun anu nyahun manehna kungsi ulin ka Legok Kiara. Abdi oge rumaos lepat, Pak. Harita teh
tiasa nalingakeun encep Emot. Mang Apin milu sanduk-sanduk. Teu salah Mang Apin mah. Budak nawe henteu benang diwarap. Muhun ari manawi teh moal teras kalegok Kiara, da ari wawartosna ka abdi mah teras wangsul. Tong ulin deui kadinya mod, cek indungna. Emot beuki tungkul, hatena mah ngarasa kaduhung, dumeh geus ngarempat panyarek kolot. Tapi henteu ulin kalegok Kiara. Meureun moal papanggih jeung si Buris. Keun perkara ulin kalegok Kiara, bapana nyarita deui. Etan anu mata keuheuh bapa mah, make jeung mau ucing sanghala. Batur mah boro-boro mau ucing ti dinya teh. Ngaliwat ge eueuh nu waniun. Jadi si Boris teh ucing ti legok Kiara, indungna nanya. Sumohun. Cilaka bapana malah mun mawas sial ka urang. Mangkanin cicingna di dieu teh geus aya mingguna. Bodak teh nyar-nyar picilakaeun. Emot ngaholeng deui. Asa teu kaharti ari ucing matak cilaka mah. Da asa can kungsi nyieun paningkah. Bager we nu puguh mah. Malah ka arah pisan gawena. Sok mewakan beurit di goa. Eta oge. Da lamun manggihna lain di tempat hara-haraeun mah Bapak oge moal nyarek. Geus ayeuna mah geura sare. Bisi kabarengan sakola. Ade ulah deui ulin ka legok ya. Cek bapana. Emot terus asup ka pangkeng. Ka sampak si Buris keur ngaguher dina kasur. Najan geus dipangnyeunkeun kanang oge anger we sok hees di pangkeng Emot. Emot ngagoledag tapi henteu daek peureum ka tembong deui wewengkon legok Kiara nu di Caraneom. Naha aya naon atuh di dinya teh. Sanajan dipeureum-peureum oge Emot henteu bisa sare. Keur mah anu ngobrol di tengah imahna kadenya bae. Kumaha atuh, Pak? Da ucing teh aya keneh di dieu, cek Ma Emot. Nya urang piceun deui we. Bisi mawa mamala ka urang. Boboa lain ucing saucingna. Sumuhun Pak, Mang Apin maeran. Jasa bae eta ucing teh kaancikan anu ngageugeuh Kiara. Boa ucing mamalihan. Mangkaning seueur ka carioskeunana palebah dinya. Kapungkur oge zaman pun bapa jumeneng kene aya nu ngalam manuk di dinya teh. Padahal sanes tina tangkal Kiarana. Teras bae eta manuk dikukut. Nah, atuh unggal penting manuk teh sok disada sorana pikasieun. Teu kungsi lami anu ngungkutna teu damang repot. Tapi sanggeus eta manuk dilepaskeun mah teh sakara-kara damang deui. Nya atuh keun isukan mah urang piceun ngan ka mana miceunna nya ulangkeun deui kitu kalegok Kiara. Ulah bapana bisi kumaha onam keun bae henteu dibalikan deui kana urutna oge. Nu penting mah sina ingkah di imah urang. Sumuhun Pak, da ari ucing mamalihan mah pasti balik deui ka sarakanana, cek Mang Apin. Di mana ayeuna ucingna? Ma Emot nanya ka Mang Apin. Sigana mah di enggon cep Emot. Keun bae sina sesonon heula sapetingna isukan pabeberang urang piceun. Pak, da abdi mah bilih wengi teuing ieu teh. Bade
teras wangsul. Nah moal sare di dieu pin pun bojo bilih keungeun nya tuh sing salamet di jalannya nepi ka jempenan nu ngaluntreng di tengah imah. Emot mah can sare keneh beki jauh we pitunduheun teh sabab si Boris isukan rek dipikeun bakal karasa pisan ieu ngiteunana lamun nya eueuh di imah teh. Emot teu ngarti naha non salah si Boris teh pangna rek dipikeun lamun kitu mah nyen picarekeun puguh pamangiti tempat har-hareun cek pikir Emot. Henteu kudu dipake sieun. Emot yakin si Boris mah teu beda di ucing nu sajena. Pangna aya di legok Kiara. Bisa jadi lantaran dipikeun ku nubogana. Terus ku kurusukan ka nu bala. Tungtungna nepi ka legok Kiara. Nepi ka tengah peuting Emot bisa wae sare. Si Boris teh terus dikekepan kacipta isukan bakal eueuh ti imahna. Geus 3 poe Emot teh muyung bae dahar kawas nu ngadadak sudah kumang Apin di upahan. Tapi angger ngalung malah poe kaopat mah brek Emot gering awakna nyongkap panas gawena haha rurungan di pangkeng. Indung bapana melangen pisan. Emot rek dibawa ke puskesmas tapi embungeun mikiran ucing kawas nama budak teh cek indung Emot basa ngariung di patengahan. Da bapak oge teu tega micin ucing eta teh ngan inggis aya mamalana bisi matak cilaka. Legok Kiara teh atuh tempat sakitu sangetna nyaaheun pisan atuh da Emot mah kasih Boris teh cek Mang Apin. Jadi pantes bae nepi ka kagegeringan oge. Mending teangan deui ucing teh apana Mang Emot beki hariwang. His ari taheun teh kira ku geus dipikeun teangan deui jeung ka mana neanganana oge. Tibatan budak urang gering keun isukan urang neangan gantina nya bae isukan Pak Emot mawa ucing anu sarimbag jeung si Boris. Rupana sarua jeung bulu hiris. Ku indung Emot gancang dibawa ke pangkeng. Diasongkeun ka anakna. Yeuh ucing teh mod cek indungna. Emot ngareret. Mimitina mah coring hak nenjo ucing teh. Tapi terus ngabalieur. Henteu beunang dibobodo najan eta ucing kawas si Boris oge. Buktina basa ditenden dina kasur kalah terus ngereleng keluar ti pangkeng. Lamun nyamah eta si Boris pasti bakal maturan si Emot. Kumaha atuh bapana? Mang Emot ngahuleng. Mang Apin jeung Pak Emot milu ngahuleng. Hayu atuh Pin urang teangan cek Pak Emot. Kalagok Kiara Pak. Ulah kardinya mah urang teangan bae di sawah sugan aya. Geus kitu mah bring dunungan jeung panyawa teh arindit. Maksudna rek neangan ucing. Memeh bedug magrib geus baralik deui. Ka tembongna siga nulung se. Da puguh balik lengo. Teuing di mana ucing kasebelen teh. Pak Emot jadi amuk-amukan. Nah atuh make dipikeun ari rek diteangan deui mah. Har apan emak anu nitah micena oge. Nya da ucing mah satu hirup. Mata pantes hese diteanganana. Pak Emot
cek Mang Apin. Kumaha upami urang neangan Aki Winta? Cep emot sina dijampe bilih sanes kasakit biasa. Tah halus-halus. Geura atuh ayeuna keneh. Teu kungsi lila Mang Apin geus datang deui. Diiringkeun ku Aki Winta. Emot terus dibawa ka patengahan. Aki Winta teh kokolot lembur anu kasohor kurah ngubaran nu gering. Barang datang oge Aki Winta terus ngaluarkeun gagamanana. Kris leutik. Ma emot dititah nyadiakeun ceherang dina baskom. Aki Winta mapatkeun jang jawokan. Leungeun katuhun nyengkelan keris. Panonna peureum, awakna ngantik-tik. Di mana budak teh ulin lah Pak Emot, cek Aki Winta. Ah, dah henteu ulin kamari mah. Ngan sawatara minggu kaliwat fungsi ulin kalegok kiara. Sekali-kalina. Paingan atuh. Tak-tak ulah wani-wani ulin ka dinya. Loba dedemit. Kawas nama cep emot kasarumahan. Gerak urang pleng ku Aki Winta netep cai herang dina baskom. Nya bae anu entek ka waruga cep emot, tapi ulah salempang ku Aki urang singkirkeun. Ningkah sia juri. Pokna bari terus buburan. Geus kitu Aki Winta nyeungeut menyan dina parukuyan terus babacaan deui. Kudu bubura kupang lai Pak Emot unggal juru imah buraan. Sumuhun Aki Pak Emot unggut-unggutan. Geus kitu mah Aki Winta terus amitan. Samemehna dikeupelan heula duit ku Pak Emot. Tapi nepi ka esukna Emot teh taya mendingna. Awakna beuki nyongkab. Inung bapana beuki hariwang bae. Mang Apin geus ka ditu ka dieu nyiar tambah. Tapi eueuh nu metu. Hiji peuting sakumaha biasa inung bapana Emot jeung Mang Apin ngariung di patengahan. Emot mah ngajoprak bae di pangke. Keur anteng ngawangkong. Lebah panto dapur aya nu eong-eongan. Kabeh oge taya nu henteu curing hak. Gancang diteang ku Mang Apin. Pak, si Buris balik deui. Mang Apin ngagorowok di dapur. Pak Emot tangkat di buru ranjat. Nyamperkeun eta si ucing teh. Nya bae geuning. Nah ka mana bae sia teh Buris? Pak Emot bari ngusapan tonggong ucing. Lat bae poho kanu diomongkeun ti heula mah. Agar si Buris bakal mawa mamala. Ngadenge anu ribut di dapur, Emot maksakeun budang. Terus nyamperkeun. Manis siganu atoh na keur basa nenjo si Buris keur diriung ku bapana jeung Mang Apin. Si Buris balik deui, Pak. Emot semucang caya. Nya sonoeun kadununganna kaosna mah. Kucing teh ngagilisir nyamperkeun Emot. Terus ngaletakan sukuna. Ma Emot hideng nyokot hulu asin digalokeun jeung sangu. Song dibikeun ka si Buris. Mun begang kitu ucing teh, boha teh manggih hakaneun. Cek Mang Apin. Emot ngadadak cenghar. Geus dibere hakaneun mah si Buris dibawa ka pangkeng. 2 poe ti harita. Emot geus jag deui waringkas. Malah geus bisa indit deui ka sakola. Tah sakitu pamiarsanya dongeng ti simkuring anu ngeunaan si Buris dipiceun. Ieu teh temana nyeratkeun urang tong samena-mena ulah yang nyeri hatekeun makhluk gitu. Komo deui ka ucing anu pilucueun
digemesin dah sim kuring ya resep ucing. Atau mana ucing teh di tempat dagang sekadang di Asian we tuangan ku Whiskas gitu lah. Jadi nya kasa sama makhluk bosono sejenis makhluk kurang manusia antara pinu satu kedah bager kemudian anu satu na bager ka urang gitu ulah ngan saukur dimanfaatkeun we ka makhluk teh atosna dipiceun salah eta mah yang manfaatkeun kelebihan hungkul tapi nya orang sok ningali kadang-kadang kelemahan anak kekirangan dan di mata Allah mah manusia makhluk itu boga darajatna lah sama rata gitu mun gitu pamirsanya mangga tuh sim kuring bade aya pada melandai mungkin dilajengnya di part anu sanesna itu atur nuhun tong hilap di subscribe nya ngarah ujang semangat ngonten deui nggak tuh ditaturnya badai pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.